Aing mah kumaha ieu teh. Beas teu boga. Heeh, duit teu boga canggung teu jadi da teu gablek beas. Ya Allah, kudu kumaha atuh kieu ye ning hese. Dia jelema teu gablek mah. Kumaha aing bingung ya makana teh puasa. Tapi keulaanan si Dasep ieu mah, ke si Dasep pinjem duit. Aduh, ya Allah. Sep. Saha teh gogoroan deui. Bos Doma teh. Aduh. Sep. Saha ieu teh? Sep. Ning di dieu Aya naon ieu teh? Lain gogoroan ka aing. Cager atuh. Alhamdulillah aing cager, aya naon? Lain aya perlu nginjem duit. Sia nginjem ka aing. Aing mah tuh dibelikeun kana Doma, aing mah boga duit ge. Heueuh ning geus pinuh deui euy. Lain asli nginjem lah. Keur naon ieu teh duit? Biasa nyetek ngangan gawe hese. Teu boga jang meuli beas. Tuh. Usaha tuh jiga aing tuh ngabanar Doma tuh wadukna bisi butuh mata hego wae. Ada kumaha mah bisa dijual wadukna mah. Nginjem Biarlah. teu gede lah 50 jang meuli sauter-ter nih pisan beasnya duit teu boga. Urang teh. Korea murang mah nginjemkeun ka jelema miskin mah ira rek mayarna aing tah lain eueuh duit mah tuh aya kan keur pentingna Doma aing mah daripada diinjemkeun ka maneh mah. Ieu Domana teh saha kitu? Di si Ojak aing nang meuli ieu mah. Ojak. Oh berarti si Ojak boga duitnya. Heeh, teang we nginjem mah ka batur lah. Oh si Ojak sugana sebenarnya keun pagawean deh. Heeh, jog. Oh kitu atuh nya. Heeh, jog lah. Ya Allah, bingung-bingung teh inget teh pagawean teu boga. Keur panghinaan batur wae urang teh kumaha atuh ya Allah. Aduh, geus kitu sok bingung. Aing Umi hampura. Urang teh hirup teh kieu-kieu teh. Pokona Umi sing tenang di ditu nya. Urang kudu bisa ngadoakeun da kumaha deui teh ya Allah. Kudu bisa hampura yang kudu bisa hanya ka ya Allah. Umi hampura pisan Umi. Jongjon geus kieu mah euy tinggal meuli baju budak, baju pamajikan lah Jongjon aing mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bod. Cager. Alhamdulillah. Heeh. Aisyah tuh si mana itu? Dia teh geus ti si Dasep ning Banar Doma apa ngaran? Apa? Loba Doma anu anyar teh ente cenah. Kapan kamari aing ngaborongkeun? Heeh, anting nyem duit teh mere pada duit teh mah gede. Oh pasti atuh lain oge bos atuh Banar itu boga duit. Heeh, nyata langsung ka maneh. Ka aing maksudna kumaha? Sarua nyem duit jang meuli beas euy. Lah ai siangan pagawean teh ngan nginjem men aku mah ieu teh. Aing ge duit mah aya ngan pan maksudna teh. Heuh aing jang meuli baju. Panek lebaran. Atuh 50 mah jang meuli beas ayeuna pisan. Ai sia mah pagawean teh aduh ngan nginjem we. Atuh sia teh ieu ai hirup jag-jag kitu mah atuh sia teh daek-daek gawe. Ulah nganalkeun nginjem we hantem. Pan eueuh pagaweanna.
Lain eueuh meureun sama ngedul lamun Asli. daek neangan mah. Asli lamun aya magawe asli nage. Lamun aya bukan magawe langsung. Serius ya daek gawe? Bener daek. Enggak satu lamun bener mah saya serius daek gawe. Aya proyek tuh di Palabuhan Ratu di Sukabumi. An serius ah. Serius aing mah daripada si atuh nyam mau aya tawa luntang lantung. Heeh, Tas tapi gawe atuh. bener oge. Terus ayeuna kieu lamun geus ditung kena ya kena kumaha? Pokona mangke geus nepi mah ka Palabuhan Ratu di Sukabumi nanyakeun we Bos Teteng. Moal bireuk arapaleun batur ge. Oke, ari kitu mah tuh orang semangat lah. Daripada gitu sia nyam wae naon sok aya kitu mah lumayan gawe mah. Pokona tanyakeun Bos Teteng moal bireuk di ditu mah. Siap. Oh, kitu mah urang Oh, siap sok didoakeun ku aing lah sing Siap, salametnya. Oke, siap. Yuk, Sing assalamualaikum. hasil waalaikumsalam. Duh, ari jangosna eueuh euy. Kasih Jani ya mah kudu ngiem ya. Soalnya baturan deket pasti merah si Jani mah. Kebenaran si Jani Puasa tareh puasa kudu loba suluh wong garing-garingkeun. Jan. Bulan bod. Cager Alhamdulillah awak mah cager. Aduh, lawas ti lawas sehat-sehat. Alhamdulillah kumaha tuh sebaliknya. Alhamdulillah hari awak mah. Kumaha rek ka mana? Perlu orang teh euy. Perlu. Arek gawe urang teh. Alhamdulillah mana menang pagawean di mana? Di Sukabumi, Palabuhan Ratu ngan urang teh teu boga ongkos arek nginjem ka maneh gitu. Oh, kumaha atuh rek ti saha eta teh? Naonna gawena? Kajeng buat maksudnya zaman ayeuna komo kaayaan maneh kitu mah urang sok hariwang geuningan. Ti si ojak gawena mah ngan urang teh nginjem duit lah intina mah 200 mah. Butuh ongkosna teh. Heeh. Da bararingungnya urang ge heungan aya teuing lah wang cek heula atuh nya dina urang boga tutunaan saeutik-eutikeun mah eta teh mah teu ngajanjikeun kitu ngan wang cek heula duitna. Atuh ari kitu mah. Mana rek ini tiraha? Kedeung deui nyata ieu teh dadakan. Syukurlah alhamdulillah mah mudah-mudahan we atuh maneh teh bisa ngarubah nasibnya di ten batur aya gawean. Wang cek heula atuh nya. Cek kedeung. Daguan kedeung. Siap. Bod. Aduh. Gede ieu Urang teh boga teteneunan gitu ngan teuing sabaraha lah gitu nya. Alhamdulillah. Ieu mah jiga na teh loba maneh teh nyangka duit mah. Teuing da urang ge jarang ditingali ngan Tuna we nya maneh. da aya pinan ge urang teh asal mah pohopin gitu ya. Keheulanya cek heula ku urang. Tah, jangan bisa. Selila urang teh bod nyimpen-nyimpen teh jang sakalian urang kapepet pisan geuninganan. Da kumaha deui. Alah bod Mungkur aya 50.000 geunyan duitna teh kumaha mah jang ente ongkos ieu. Jan 50 mah mamahi tapi kembae lah 50 oge urang mah lempang-lempang atuh kembae eta mah jeung mani sirop. Da urang lain situ bisa nulungan leuwih bod mun aya mah leuwih ti kieu ku urang dibikeun ieu sakieu-kieuna urang ge duit teh. Kembae mana mah jan koper badag duit gocap tapi kembae ketang non pisannya pokona mah katampi pisan urang kumaha deui urang teh panreh cok geuninganan urang ge teu boga sakitu-kituna. Tapi buat ngomong-ngomong eta mah nya ge urang jelema teu boga eta mah lin nginjemkeun urang ka maneh. Bae we lah jang maneh sing sukses gitu. Amin mere lin. Jang maneh lah. Nuhun pisan urang sugan we maneh bisa menangkeun pagawean anu balik di ditu. Amin jan. Hampura urang keur meunang sakitu bod lain keur meunang keur boga sakitu bener urang teu boga deui. Ari kitu mah urang atuh arek. Lah sing lanjut gitu. Ayeuna mah sing hasil we kurang didoakeun aya kitu kieu mah kabaran lah ka RW ku telepon gitu ti ditu mah. Urang balik deui lah. Nya lanjut ya bod Duh sok sedih aing ningali kahirupan teh kahirupan seebod panyata aing we nu balangsak teh. Kumaha tuh? A few
moments later. Alhamdulillah tapi oge di Sukabumi. Tapi mana proyeknya si ojak teh ngabohong di laut ieu mah. Goblok bener pisan si ojak mah ya. Nipu deui. Tapi si bapak euy, ku aing kudu sampeurkeun imah tanyakeun di mana proyek itu. Pak, punten bari tumaros. Oh iya ya naon Kang? Dubi Pak Teteng paling mana bumi nanya Pak. Oh mohon abdi Pak Teteng mah ya naon gitu. Iya Pak, sahur Mang Ojak, sahur nate aya pada melan di Sukabumi teh, cenah kitu. Taroskeun we ke Pak Teteng, cenah kitu. Mohon abdi menuju milarian Padamel. Oh, mohon Pak sae kaleresan abdi ka dieu nyeta nuju prioge pada melan nyeta. Saurna aya di bapaknya Pak Teteng. Mohon aya. Manawi pada melana naon Pak? Abdi kan tebi-tebi ti Cianjur ka Sukabumi gitu. Perlu pisan pada melan gitu. Oh nya ya kadia tuh aduh Padamelana mah. Tah iya Padamelana mah. Anu leres Pak. Iya pada melana. Mohon iya Padamelana mah. Tuh ditu. Emang naon gitu Pak pada melana? Iya Padamelana mah ngeduk lauk dugi ka saat. Teu balik.